Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 4 babu sunayunya. Halaman 4 di handap. Wal maqalatu salisatu sareng ari maqalah katilu. Tah ieu cariosan pembahasan anu katilu an Abi Bakri Siddiq eta katampi ti Abu Bakar Siddiq. Man sing saha jalma dakhola anu asup si man al qabro kana jero kuburan bila zadin kalawan teu mawa bekal ay minal amali tegasna tina amal as-solihi anu soleh. Pakaan nama maka sanyana kaya-kaya rokiba numpak si man al bahro kana lautan bila sapinatin kalawan teu make parahu. Jadi kieu aya payagriku maka titeulem bakal titeulem si iman payagroku gorkon kalawan titeulem la kholaso teu aya kasalamatan eta maujud lahu ka si iman illa biman angin ku jalma yungkidu anu nyalametkeun si iman hu ka si iman. Jadi intina kieu jalma ka alam kubur henteu mawa bekal eta teh sapertikeun jalma nu meuntas lautan teu make parahu dina pada jauh pisalameteunana. Sabab naon? Heueuh da meuntas lautan teh nya jero ongkoh perjalanan jauh. Nya tangtuna urang kudu mempersiapkeun parahu nu luar biasa keur pikeun nahan ombak. Di alam kubur ge kacida perjuangan urang teh mimitina di awalina perjalanan teh ka akhirat nyaeta di alam kubur. Maka akur kudu mau bekal urang ka alam kubur minal amali sholih tina amal soleh. Ayeuna kieu bae ya. Urang teh euy rek hiling-hiling di Pangandaran rek hiling ka Jakarta. Di Jakarta rek hiling ka Pangandaran. Hek ditangtukeun tanggal 20. Di tanggal 15 teh urang mempersiapkeun bekal naon bae nu rek dibawa. Kasieunnan di jalan urang hese jajan hese barang dahar. Kasieunnan sieun beakeun duit dina nalika urang perjalanan heg teu bisa balik deui urang deh. Tangtuna samemeh mangka teh geus mempersiapkeun urang bekal supaya bisa balik deui ka lembur. Tapi terkadang urang tara mikirkeun bekal. Bekal dina narika urang rek maot asup ka alam kubur nutur di dinya geus yakin moal bisa balik deui ka alam dunia. Kerneang bekal moal mungkin. Maka lamun geus beak bekal di alam kubur eueuh deui nu bisa nulungan illa biman yumkiduhu angin dat Allah nu bisa nulungan ka urang mangzalladzi yasfa'u indahu illa biidni angin jalmi-jalmi nu geus aya idin ku Allah keur pikeun nulungan urang matakna urang di dinya kudu boga budak soleh anu terus ngadoakeun ka urang wabil khusus dina nalika urang di jero alam kubur kitu. Mantak mandakholal qabro bila zadin pakana marokibal bahro bila sapinatin. Jalma asup ka alam kubur teu mawa bekal sapertikeun jalma meuntas lautan teu make parahu. Mal mayit teu aya ari mayit fi qabrihi dina kuburanna itu mayit illa kalgoriki eta tetep angin sapertikeun anu titeulem al mugawwisi anu menta tulung. Ae atau labi tegas nama anu menta li ayyugosa kana yen tak ditulungan itu mugawis. Jalma mayit nu di jero kubur teh eta sapertikeun mayit anu sapertikeun jalma anu titeulem. Dina pada jalma nu titeulem butuh kana pitulung jalma nu di darat, mayit oge di jero alam kubur butuh pitulung keur pikeun jalma nu aya di alam dunia. Matak sodaqoh urang biasa sok tahlil euy. Di hiji 7 aya 40 eta teh naon? Eta teh keur pikeun nulungan ngabuka syafaat Allah, pertulungan Allah ku ngalangkungan jalmi-jalmi anu dikantunkeun ku eta mayit. Matak kudu sing inget urang eta. Ge geura di payunnya aya nya dina ieu anak ge.
kajeun teuing muruhan gitu sinang maca Quran meunang gitu aya dina anak nya. Tah eta matak nu paling alus mah deui nu sok inget ka urang mah budak maka budak sing soleh gitu. Wal maqalatu rabi'atu ari maqalah nu kaopat an Umar radhiyallahu anhu nukila ditukil Anisaihi ti Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi naon anna nabi asanya Nabi SAW kala ngadawuh Nabi li Jibril ka Jibril alaihi salam sip nyipatan anjeun li ka kami hasanati Umar kana kaalusana sahabat Umar pakola ngadawuh Jibril laukana lamun kabuktosan naon albiharu rautan eta midadan jadi mangsi wasyajaru sareng tatangkalan eta aklaman jadi kolamna lama hasortu yakin kami moal bisa ngaringkes akana itu hasanati Umar. Ieu bakat kuseueur luar biasa na Sayyidina Umar. Sehingga Kanjeng Nabi rasa penasaran kan malaikat Jibril cik sifatan Sayyidina Umar teh saperjikeun kumaha kaalusana. Gusti abi teu mampu lamun teh malautan dijieun mangsi tatangkalan dijieun kolamna abi moal mampu nyeratkeun kana kasayan Sayyidina Umar. Subhanallah. Sahabat nu dipika cinta ku Kanjeng Nabi. Pakola ngadawuh Nabi sifatan ku anjeun li ka kami hasanati Abi Bakrin. Kehalusan Abu Bakar atuh. Jibril pakola ngadawuh Jibril Umaru ari Umar eta hasanatun hiji kealusan min hasanati Abi Bakrin tina ka pirang-pirang kealusan Abu Bakar. Jadi ieu Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Sayyidina Umar nepi ka dibahasakeun hiji kealusan tina Sayyidina Abu Bakar. Ayeuna kumaha kealusan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar oge geus teu bisa disimpulkeun kealusanana dituliskeun moal bisa. Ieu luar biasana di pandangan Allah. Iju dunya ari kamuliaan dunya bil mali ku harta wa ijul akhirati sareng ari kamuliaan akhirah eta bisolihil amali ku solehna pirang-pirang amal ku amal anu soleh di dieu. Jadi kemuliaan dunia memang bisa diraih ku harta tapi kemuliaan akhirat teu bisa ku harta balik dah ku amal soleh. Mata kurang lobakeun amal soleh sakecil apapun amal soleh nu dilakukeun ku urang mudah-mudahan sing jadi ngadatangkeun ridona Allah sabab urang teu nyaho teuing amal soleh mana nu nepina kana ridona Allah gitu. Jadi ulah eureun sanajan leutik urang migawe soleh ulah eureun terus we migawe kaalusan. Aya pala tatakowa maka teu jadi kuat naon umurud dunya umur pirang-pirang urusan dunia wala tasluhu sareng teu bisa beres itu umur dunia illa bil amwali angin kalawan ku harta. Jadi moal bisa jadi kuat moal beres urusan dunia terkecuali urusan dunia mah bisa diraihna dibereskeunana ku harta eta urusan dunia. Wala tatakowa sareng teu jadi kuat naon umurul akhirati perkara akhirat wala tasluhu sareng moal beres itu umurul akhirah illa bil amali sholihati angin ku amal-amal as-sholihati anu soleh. Ieu teh lain rek ngabejakeun. Di dieu Kanjeng Nabi teh dina harti keur pikeun urang jalma anu iman ka Allah, urang kan leuwih mementingkeun kana urusan akhirat. Maka dina nalika migawe sagala rupa amal sing ngajadikeun amal eta nepina urang ka akhirat. Mata ieu jadi khobar keur urang. Yeuh, urusan akhirat moal beres lamun teu ku amal soleh. Maka di dieu kaya-kaya Kanjeng Nabi marentah lobakeun ku anjeun amal soleh sangkan bisa ngabereskeun di akhirat anjeun sabab di akhirat teh bakal leuwih lila perjalanana. Tadi ge ka annama raqibal bahru bila sapinatin. Lain berarti yang ngabahasakeun dunia teh kudu ku harta, akhirat ku amal soleh, lain semata-mata kitu, tapi aya hikmah tertentu nyata kudu milihna urang kana akhirat gitu. Da dunia mah kudu ditebus ku urang teh kudu aya kasusah payah jeung modal, akhirat mah kan tinggal nyieun kaalusan.
Wal maqalatul khamisatu ari maqalah nu kalima an Utsman radhiyallahu anhu. Eta an Utsman tetap dikandapi ti Utsman radhiyallahu anhu. Hamu dunya ari kabingung dunya. Eta dulmatun jadi popoek pil qalbi dina hate. Wa hamul akhirati sareng ari kabingung perkara akhirat. Eta nurun jadi cacaang pil qalbi dina hate. Dina harti lamun urang ayeuna boga kabingung. Dina poe ayeuna Gusti abdi kumaha ieu urusan milik rezeki dina poe ieu. Ulah sok selang bingung-bingung ting dari rezeki geus ditangtukeun ku Allah. Eta bakal jadi popoek urang dina hate. Jadi dina urusan dunia ulah bisa nepi kana hate. Kabingung memang manusiawi, teu jadi masalah. Ngan ulah matak ngajadikeun eta kabingung nepina ngahalangan hate ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung lamun ayeuna urang boga kabingung dina urusan akhirat, Gusti abdi teh boga budak teh keur masantren. Abdi hayang pisan nepi ka beresna eta budak teh sing jadi budak soleh. Atawa Gusti abdi can tiasa geuning ngalaksanakeun salat berjamaah. Paparin abdi teras hidayah Gusti, kakiatan, kasobaran dina nangani ieu musibah terus urang teh kabingung akhirat Gusti cek santri teh mah abdi can bisa geuning ieu ngaji hese-hese teuing era ku Gusti era ku guru era ku kolot itu kabingung akhirat maka bisa jadi cacaang keur pikeun urang dina hate dina harti bakal salamina dipaparinan hidayah jeung taufik keur pikeun jalma anu boga kabingung dina urusan akhirat. Ai al-haznu tegasna mah prihatin pil umuri dina pirang-pirang perkara al muta'alliqati anu cumantel bid dunya kana dunya soro eta jadi itu hamu dunya teh eta madlaman jadi popoek pil qalbi dina hate. Sedihna urang eueuhna dina urusan dunya nu cumantel kana urusan dunya eta teh nu matak jadi popoek dina hate sabab dunya mah geus dibagi-bagi, geus dipasing-pasing ku Allah. Tuh kitunya. Jadi orang bingung dina urusan dunia. Anu geus pasti dipastikeun ku Allah teh eta jadi popoek. Wal haznu sareng ari prihatin fil umuri dina pirang-pirang perkara al muta'alliqati anu cumantel bil akhirati kana akhirat soro maka jadi itu haznu eta munawwaron anu jadi cacaang lil qalbi pikeun hate. Munawwiron meureunnya eta mudolliman meureunnya anu moekan. Sakadang aya nu maca madlaman. Jadi lamun urang bingung kana urusan akhirat, insyaallah kabingung eta bakal terus jadi cahaya dina hate, jadi tetep urang meunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina hikmah kumaha ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroh kitu asana jadi urang bener-bener sungguh-sungguh dina urusan nu geus ditanggung ku Allah nyaeta dunia jeung ayeuna urang lalawora dina perkara anu bakal dipenta ti urang ku Allah maka eta teh ciri urang lemahna hate. Alantimasil basiro lemahna hate urang teh kumprungna hate urang kusabab ngaheulakeun dunya nu geus ditangtukeun dipasing-pasing ku Allah mandeurikeun akhirat nu bakal dipenta pertanggungjawabanna di payunan Allah gitu. Wal mako matak Allahumma ya Allah la taj'al muga Gusti teu ngajadikeun Gusti adunya kana dunya akbaru hammina kana panggede-gedena kabingung abdi sadaya wala mablago ilmina sareng terjadi panungtungan ilmu urang sadayana. Ya doa ti Kangjeng Nabi. Amin, mudah-mudahan ulah ngajadikeun Kang Allah teh ka urang kabingung teh dina urusan dunia jeung ayeuna panungtungan ilmu dina urusan dunia. Jadi intina muntahal fikri urang teh panungtungan pamikiran urang ulah nepi ka tersudut kana dunia
sabab dunia ngan saukur sementara nu bakal abadi isukan di akhirat. Jadikeun dunia urang kerpikeun bisa ngadorong bujur sangkan bisa nepikeun urang ka akhirat. Mudah-mudahan fasilitas nu dipasikeun ku Allah aya dina karidoan sehingga kenging ridho di dunia sareng kenging ridho di akhirat kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.